sia anak menyek. Koplok teh kalakan yang ngiri sia kunyuk. Lawas banget sia kumaha aing menjantungan kunyuk sia para rado. Gitu aja malah. Si kunyuk gitu aja malah hidungannya malas ka babala. Kunyuk teh aing keur gawe sia ka mana? Ngalamanjing wa euy. Ngan aya Ngalah cacing. wajing mudeng. Budak-budak ka aing sia teh jelas atuh ngomong teh babala. Tadinya wajing. Karunya kehead mentong dialaan bajing kayangan hirup babala sia teh. Mongan apa aing bea? Di mana sih akal apa sih beak? Gitu. Aing siang ngalah bajing di mana? Iya. Ha di ditu atuh ngalana mentong di dieu babala sia teh kalapana beak di ditu mah. Apana nami ngaruh hak nih anu kuat. Ha ai sia kalapana di mana? Itu kan sok aditu bajingna. Montong di alaan karunya kayak dengan hirup ayeuna kamu geus burit kieu. Gablegan anak pamajikan sarua bajing oge. Pirau wajing moga anak majikan. Langit boga. Sia mah teu payu teu gablek sote kehead. Bajing geus sok aya anakan berarti aya bapaan jeung hidungan. Karunya kehead. Kete sia teh isukan teh sarua lamun sia ngabandring bajing, isukan teh sia teh di akhirat teh dibandring deui sia ku bajing daek. Wah aing Aduh sia goblok lah kanyen ngadupak aing sia kunyuk. Si babal sia rahmat ku aing tonjok we sia kunyuk. wah Dadalah tuh sia teh rahmat babal. ang asaula we ngahalangan. Tuan we rek. Sia kalah kanyalakeun teh kacau babal. Sia leumpang masing dadala teh kunyuk. Ngandeng aing ngalabajing. Si kunyuk gede-gede teh ambek si babal sugan aing teh tara gede ambek kitu. Assalamualaikum. Waule. Saha? Aya tamu euy. Jalma pajuri gitu euy. Ditalak-talak ku aing teh. Wah, juri mah gitu euy tengah poe ieu. Waule. Oh. Si Teri, si Bagong eta euy. Gong. Oi. Wah, aing ruas sugan aing sada sugan aing mah juri si teh. Aduh, cager. Alhamdulillah. Sok duduk. Aing ruas sugan aing juri. Aduh. Aing. Kumaha sehat? Alhamdulillah, Wak. Syukur ari sehat mah. Lain aing ek nanyakeun aya masalah si Imat kamari. Eta kumaha cenah gelut deui. Wah, aduh, erek gelut deui hampir papangi di jalan tuh di ditu di pasar. Untung we papangi jeung RT dipisahkeun. Budak teh darah tinggi eta mah kudu diturunkeun ke tina we. Kitu mah kudu dititah loba gadang. Nah, Pencek batur ge kudu loba gadang, ke darah tinggina turun, ambil cager. tapi dahu eta maneh calakan. Bener eueuh nya. Berarti lamun loba gadang, darahna turun. Bisa wae keur kitu maneh. Moal ulin deui poe ayeuna ka Wadoyok. Eta mah kumaha dewek we, Gong. Bagok erek nya urang ge der kitu. Manya kadulur moal ulin atuh. Kudu ulin, loba ulin healing eta teh. Sia guyat-guyat gitu gini siga bujur hasil pandal yang waduk sia kesrek. Iya wah ya. Poho tadi. Aduh. Nah naon eta? Eta pasti ke hand body. Oh, senjatanya aneh eta mah Bagong. Aing geus nyaho.
Di mana ya tempat didinya bagong ngalocok. Wah manyanyahonan wae. Si tenan ulah jeung urang mah aman, masalah ngalocok mangan aing mihak teh pupuju ulah di leuweung sia teh. Leuweung mun di imah maloba cak-cak. Nah, palabar di leuweung sia. Jadi tokel liar kumaha? Ayeuna mah kieu wae. Mun kena cuang ulin wae. Udah salian ti ka ditu urang teh ka dulur ka Wardoyo. Kumaha kira-kirana? Hayu atuh wa, arek ulin ka Wadoyok mah. Oh iya atuh, ari ka Mang Doyok mah. Yuk. Yap. Aduh. Mang Ajo. Duh, Aman. Sehat-sehat. aduh. Pak. Kabetulan ieu. Ka uai teh ka Wadoyo. Oh, warna yang jadi anak. Oh, dia anak damel. Non. Oh. Ayah di anak berapa? Aya. Oh. Terus satu ke anak ayah. Oh, ayo tuh gitu mah nya. Iya tuh. Moal teh diantar. Hah? Kewe lah, kini so. Oh, ada tuh nya. Abi dilanjut ya. Yo, maka hati-hati. Masuk kaos, soleran. Leueur wa. Mana si Wa euy? Mana ya? Ibu tadi kebon cenah. Aya Mana? kerkokore tuh. Tapi dah heueuh. Tadi tuh. Yuk. Ayo, geran heula coba do cuguran gong di dieu heula. Wa, Sok wa. geran. Wadoyok. Wa. Ieu keur bebersih ya, Wa. Oh, makan ya jalan Yuk. eta. Gua aya tuh. Cong sampeuteuh. Heueuh tuh aya di dieu. Nan. Nawa sulet pasti mana, Wa? Ngahaja puguh ge Wa, hayang panggih pisan ti kamari ya. Aduh, ampun teh. Puguh urang keur mersihan ieu wae heula aing bala pisan aing nitah ngored. Hese pisan dia menitah gawe ka batur ge. Anjir, ieu mah berkualitas tinggi euy kadu. Etaan di Palembang ge nu kieu hargana meledak nu kitu euy. Nu kieu. Oh, iya kadu pangalus ya. Aduh, ieu teh non teh bawor, Wa. Oh, bawor. Kela kagoknya sakedeung deui ieu kagok. Heeh, tua nya Wa, sok. Wah, mun mah Wa nitah we ka urang atuh borongkeun, urang keur eueuh gawean ye. Di atuh ari daek mah bagong sia teh ulah ting diborong-diborong, geus we gawe. Ku aing meureun dibere udud, kopi, madang. Wah, mingkana diborongkeun amina bebas ye beberesihna. Bebas kumaha bebas. Pan meureun aya diborongkeun ku aing mah dibere udud, meureun dibere kopi, mah dibere madang meureun. Kapan ai berang masuk bobok kaburu bobo siang heula jadi bebas. Boci, Wa, gitu, bebas. Aduh, si aing ngaborong ngored meni belagu amat. Ti borong erek bobo siang heula. Keur gawe mah ulah molor. Nah geuning teh molor siang sagalana kumaha. Lamun diborong aing kudu sabaraha? Nepi ka mana wa ieu kebon batasna? Tuh, nepi ka ditu tuh. Tuh, kana tangka kalapat. Sok, rek diborong mah ku aing we puguh meureun aing teh kudu mere kopi. Bener, Oh, berarti geus we tuh borongkeun we heueuh mi bebas. Heueuh sabaraha. Sabaraha, Gong? Heueuh sabaraha cek wa sok. Cih, Ih, saling ngeunah Gong, mana Nah, rek sabaraha? gawe Gong. ah atuh sakitu mah meureunnan cukup jeung bensin mah 10 juta we wa. Ojik sia namun kuasa alabatan erek ngabuldoser 10 juta kan. Sing balik sia Gong. 10 juta kumaha sih teh? Menikah sida. Pan modal jeung kawin wa 10 juta teh. Ah, demeuna anjing. Ah. Ewan saya. Anjing tuai itu. Sing bener bagong anas ku aing didengekeun teh aku. Aduh. Allah. Aku naon siapa, Gong? Kunaon sia Bagong? Aduh. Ini benar we, oh anak we. Aduh, kunaon ieu? Aduh.
Aduh. Sia ngabandring ya kan? Aing ngabandring bajing wa. Aduh. Ngabandring bajing utak-utak sia tado lah kana hulu batur Baba. Aduh, cek aing mah tong sok pararadu teh ngabandring sia teh tado le cilaka ka jalma nari sia. Sungan eueuh jalma. Oh jalma wajana kumaha yo. Nong. Sia geus kalkaribut tuh. Sia tanggung jawab yo. Nong yo kabandring nakan di perkara. Yo. Gas ulah eta kehet. Gas, silakan. Ya, intina kehet sianya. Lamun ngabandring ulah ilikeul kehet bisi ka jalma sia teh. Oh, nak adi mah jalma. Heeh, sia teh pen eta ka jalma. Kade ulah pararadu main nu kieu mah bisi ka jalma sia. Bahaya. Waduh. Sungan bajing. Kabatul mah kudu 10 juta yo. Pan sia teh kadeuleu meureun gede na geuning teh disangka bajing segala. Geus, intina ulah pararadu ngabandring mah. Heuy mat, engke mah ulah kitu-kitu deui lah geus we. Heeh. Bulanya. Jing, geus. Deng, jung. Ulah sakali-kali deh heuh. Kade ulah pararadu kayak di ka jalma.